zaman bakal apanya? Oh, zaman baheula mah. Moal ka halaman ke budak ayeuna. Meriah baheula mah. Silih sagingkeun. Silih sedekeuh nya banyak. Mohon. Kumaha kanjut naon? Oh, dayun-ayun. Pernah apa? Bener. Kanjut teh kanjut imam. Ayo kaca sarua amumna. Kanjut aki-aki. Bener. Atuh kumaha aki-akina? Aduh, gugurin jalan. Dipencet. Kan ayun-ayun bae. Ya lain dari pencet. Ata resep dari zaman baheula. Karena sok zaman baheula mah nya ge guyul. Heeh. Guyurnya silih sedekeun. Bener mana betaheun barudak teh. Baheula mah model katajug teh. Ari ayeuna mah sabab kudu caricing. Ngan teh bari taheun. Itu baru taheun nya ada bulu busuk. Ari baheula mah guyur. Aduh baheula mah model jaral mah kolot teh meh ieu teh pan ngaradu bako heula. Di bako terus Ngobrol ayeuna mah cuma sakali teu meunang aya. Bener. aki-aki kana baheula mah silih guyur apa? Silih sedekeun. Lain budak leutik wae. Lain budak leutik bae nya. Aturan mitohana di pangku dipindahkeun disangka babaturan anak. Teu nyaho minantu. Teu nyaho mitoha anu di pangkuna teh. Kuminantuna Eta pernah kadadean gitu. Yo kae di cenah ge. Mitohana Jadi siapa kana? ya abah ya. Banyak babaturan. Eta mitoha. Aya kituna eta. Di bako ku minantu. Di pangku menantu dipindahkeun. Imamna diukan dulu nak ada bisa enak. Udah aku sujud. Ukal ukil imam dari ukan. Maka halaman deui baru udah kena apanya. Resep zaman baheula urang keur kita. Mainan di loba baheula mau menanyain serangan. Model kebahagiaan mah kalaku Zaman baheula. zaman baheula. Dicilokan dulu, dicilokan dulu, Ayeuna subur sakala aya. Ayo berdukan. Kurang Karbit. bahagia. Baheula mah kukulat karek di pangulikeun ku kukulat karek di pangulikeun marcan sapu ge nu lembut bunga. Ayeuna mah geus moal ka halaman budak ayeuna mah. Guyur baheula mah rame. Di pangulikeun karbit setengah Antri, kilo antri, itu antri. bunga. Baheula mah dia perek-perekan di Kumaha eta apa kulodong awi teh? Hah? Antar lembur teh jeung lembur tanya. Iya. Kulodong awi, karbit. Bude. Bur. Dari mana tuh? Hah? Bakal Mang Basus dari bulan puasa teh guyurnya. Guyur. Miluan Mang Basus guyur. Alhamdulillah cim kuring manca. Anu jagoan eta Pak Kiai kuna. Ajarangan apa? Ayo cim kuring macara ilmu biung kana urusan Korea itu teh. Allah. Malum pas ngora baheula. Kiai tama. Jadi Bapak saat nyantri ya, tileutik ge. Alhamdulillah nyantri ge salat belang betong. Bari jarangnya. Warjeng jarang ongko. Bari getara ongko. Kusabab naon kusabab ari kuring mah teh can tiasa ari salat teh kumaha anu bener. Ya eta itu tah ieu Masih nangan keneh anu caralah. Lo pakai salahna. Bawa keneh salahnya. kene salahna abdi mah daripada benerna. Benernya eta Bapak Basus. Siapa gitu apa? Sami mawon sama juga. Jadi lo pakai salahna. Jalmi mah Salah nama lamun diwadahan teh mah kawadahan. Salah mah. Ari bener mah kawadahan. Kawadahan. Tapi salah nama geus teh kawadahan pokona. Kawadahannya. ada nata wadah es. Nya. Jeung pada cilok. Mohon. Jeung pada calana kolor. Anak ngaku bejang mah ruksak. Heeh. Ya berarti Islam lancar benernya. Kan Kakak lagi Islam ngarang wae. karek Islam dina KTP. Nah Islam KTP bener apa? Bener. Jangan mau ada bener kiai ge masih loba nu salah bah. Pambura-bura urangnya. Bener mah angin aloh sahih. Bener mai Allah. Bener tah Bapak ajelengan. Basus di baskong. Sareng abah ajengan cucu ya Allah kuning.